Kacaritakeun aya 3 urang lalaki keur marani di salah sahiji sauna anu aya di kota B. Jelema eta teh nyaeta aya ti 3 nagara, nu hiji John Padut ti Amerika, nu kadua sebut we Oleng ti Jepang, nu katilu si Pai Wardana ti Indonesia. John Padut jeung Oleng Sakurata keur ngawarangko ngabanggakeun kamajuan teknologi nagarana masing-masing di Bandungan ku si Pai. Kadenge si John Padut ngomong kieu ka si Pai, nanya, "Pai, ari di nagara maneh lamun hayang komunikasi jarak jauh sok ngagunakeun alat naon?" Si Pai ngajawab, "Ku HP, Mister." Ngadenge kitu si John Padut meuni kaseuseurean. Bari ningalikeun jempol jeung cingirna siga anu keur nelepon. Di negara urang mah teu kudu make HP, geus we make ramo sabab dina ramo geus ditanami chip. Saingga lamun nelepon teh cukup make ramo da kadeteksi sorana ge ku ramo. Canggih negara urang mah. Si Oleng karaka nyengseurikeun, kitu-kitu wae ge disebut canggih. Cek si Oleng ka si Padut, di Jepang leuwih canggih. Geus aya gambaran dina telapak tangan, bisa pesean, bisa video call. Si Pai teh terkagum-kagum gitu ningali teknologi nu duaan eta. Ngan sabat kitu manehna hayang kacai. Nya teu loba carita manehna kacai we teu bebeja heula kana duaan. Nah ari geus nepi di toilet, si Pai bingung pas waktu rek bebersih. Sabab di toilet teh eueuh cai. Ngan ningali tisu, meureun ku tisu. Bae daripada eueuh geus we ku tisu. Nya akhirnya tisu digunakeun weh ku si Pai jang bebersih. Singkat cerita si Pai bergabung deui kanu duaan tadi. Ngan si Oleng jeung si Padut kepeureueuyan ningali aya tisu ngagantung dina tukangeun calana si Pai. Tuluy si Oleng nanya ka si Pai bari rada ngagas, "Pai, eta naon dina calana eta? Geuleuh. Singkirkeun ih geuleuh." Jawab si Pai, ieu mah kertas. Tadi urang geus narima fax. Sabab di nagara urang mah tiap jelema geus ditanami mesin fax jang kaperluan surat penyurat. Atuh nu duaan eta teh ngarasa kaelehkeun ku si Pai. Asa kitu we nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.